Bismillahirrahmanirrahim. Man faroha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niron. Sing sajalma anu bungah ku kasumpinganana sasih Ramadan, maka Allah bakal ngaharamkeun kana jasadna lebet kana neraka. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sing sahabae jalma anu puasa dina sasih Ramadan ku karana keimanan jeung karana Allah, maka Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa anu geus kaliwat, tegasna anu ti heula. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an fadha'il tarawih fi syahri Ramadan. Faqala yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuhu. Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ditaros dina pirang-pirang padilah tarawih dina sasih Ramadan. Walaran anjeunna kaluar jalma mukmin tina dosana dina awal Ramadan seperti poenan dilahirkeun kuno janten ibuna. Wa fi lailatis saniyati yaghfiru lahu wa li abawai